halal sareng haram. Abdi ngagambarkeun tina pelajaran kapungkur matematikanya aljabar aya nu disebut diagram Venn. Nah, tapi engke ieu ge aya iwal lamun dalam keadaan terpaksa darurat. Nah, kan gitu. Mangga teh teuing. Kan gitunya. Tapi kedah aya elatna heula. Jadi al hukmu ya dulu mah elat. Hukum itu kan tergantung elat. Alasanana gitu. Tapi dalam keadaan situasi normal mah teu kenging tah. Terus illa ma dakaitum, illa ma zakaitum, illa kajaba anu kabuguruk keneh dipuncit ku maneh. Begitu ditewak ku mau masih kena aya hirup tah. Puncit lepas dipuncit ku urang gitu nya. Maca bismillah mau latih sidra gitu. Gitu tah. Eta tiasa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Turnuhun kana kasumbinganna Ki Agus. Sami-sami. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci anu parantos maparin nikmat ka urang sadaya. Dugi ka urang masih keneh tiasa patepang dina acara ieu podcast. Salawat sareng salam mugia dicurahkeun urang sami-sami panjatkeun supados didugikeun ka Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para kulawargana, ka para alim ulama atawa jalmi-jalmi nu teu tiasa disebat ku urangnya nu seueur jasa-jasana pikeun urang. Mugia nu parantos kantunkeun dihapunten samudaya kalapatanana dilipat gandakeun sadaya kasayanana. Ki Agus, nya dinten ieu dina podcast nu kasabaraha ilah deui dina Wangkong Sunda kamari pan ngabahas perkawis muludan. Ayeuna urang ngabahas perkawis naon Ki Agus? Hadis arba'in nomor genep. Hadis arba'in nomor genep. Nah, janten naon sih si hadis arba'in nomor genep teh? Dulur-dulur Atikan Merdeka SPM Radio SMA Negeri Hiji Cijeruk. Mangga urang sakseni perelean di Ki Agus atau Ki Guru. Mangga Ki Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hatur nuhun Ki Sultan sata acan urang ngabahas langkung ieu urang awas wae nya ieu hadis teh. Mohon. An Abi Abdillah Nu'man ibni Basir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayin wa innal harama bayinan wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna kasirum minan nas pamanit taqa subuhati tabro'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fil haramil karra'i yau'a halal hima yusiku ayyarta'a fih ala wa inna likulli malikin malikil hima ala wa inna hima Allah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghata iza soluhat soluhal jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Eta teks hadis nomor genep. Mohon. Ti payun urang bahas heula saha aya Ibnu Nu'man bin Basir teh. Mohon. Ternyata ieu teh anjeunna teh kalau bilang sahabat Nabi anu lahir atau tapi babar dina bulan ka-14 hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ka Madinah. Janten nuju hijrah teh masih kene orok bayi. Gitu. Mohon. Nah, gitu. Da sareng hiji-hijina anu pertama nya gitu ti golongan Ansor Mohon. asli Madinah anu memang lahir ieu
sahabat gitu. Mohon. Heeh. Anjeunna teh kapayuna mungkin janten oge gubernur Oh, itu di Mohon. mana eta? di daerah Irak di Oh. Basrah. Mohon. Terus oge janten hakim Mohon. atanapi kodi gitu. Nalika anjeunna bayi, Mohon. ibu teh dongkap ka Kangjeng Nabi Mohon. supados ngadoakeun lah. Ah, nyun ke didoakeun ya. Kan ngadoakeun ieu murang kalih gitu. Mohon. Ya, memang kul Nabi diserioskeun gitu janten ieu bayi teh ka ibuna Mohon. janten mujahid. Oh, Mujahid gitu. bakal jantan mujahid. Mujahid gitu. Mohon. Di tungtung hirupna teh leres anjeunna termasuk anu terbunuh Mohon. dalam keadaan syahid gitu. Oh. Tah gitu. Anjeunna ngariwayatkeun hadis Mohon. kirang langkung 114. Aya 114 hadis gitu eta gitu. Mohon. Jadi anjeunna pituin orang Madinah, Yasrib atanapi lebet karena golongan Ansor. Ansor. Mohon. Ya, Ansor. Sementara urang panterang aya Muhajirin aya Ansor. Ansor. Tah. Lajeng kana ieu terjemahan ieu hadis Mohon. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir nyarios Kumaha eta? abdi ngadangu Rasulullah nyabda Mohon. sanyanyana anu halal eta jelas, Mohon. anu haram oge jelas. Mohon. Nah, jadi anu halal jelas, anu haram oge jelas. Sareng di antawis al halal jeung haram teh aya perkara anu samar-samar gitu. Mohon. Lolobana jelema teu apal. Teu apal kana ieu nu samar teh gitu. Mohon. Mangka sing saha anu ngajaga dirina Mohon. tina anu samar-samar ieu Mohon. hartina anjeunna parantos ngabersihkeun agama sareng kahormatanana. Mohon. Sareng sing saha anu ragrag Mohon. kana wilayah anu samar ieu Mohon. nya mangka anjeunna atos ragrag kana wilayah haram. Mohon. Sapertos tukang ngangon domba pengembala atau tukang ngangon anu aya di sekeliling wates tanah gembalaan. Lalu lajeng lebet ka jerona gitu. Oh, pangangonan ya. Pangangonan gitu. Mohon. Sing inget yen setiap raja ngagaduhan padang ya, padang gembala muncul mah Pangangonan. rumputnya nah teman Iya, kebonnya iya. kebon Sapana lah. sapana di ge kebon jukut Nusa Tenggara mah. sareng inget yen padang gembala Mohon. nya Allah nyaeta naon-naon anu diharamkeunana. Mohon. Ingetkeun yen dina jero jasad teh aya sakepeul daging. Lamun eta sae oge jasad sadayana. Tapi lamun rusak oge sadayana. Kanyahokeun yen eta sakepeul daging teh nyaeta kolbu hate. Hate ya eta gitu. Eta diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim eta tekstual tina hadis. Mohon. Nah, ayeuna urang komentaran ieu hadis teh urang pesek janten halal sareng haram. Mohon. Abdi ngagambarkeun tina pelajaran kapungkur matematikanya aljabar. Aya nu disebut diagram Venn gitu nya. Mohon. Aya halal, Mohon. aya haram. Mohon. Forbidden, tapi aya tengah-tengah gitu anu beririsan nyaeta anu subhat, anu samar-samar teh gitu. Nah, gitu nya. Tah, wilayah ieu jelas wilayah gentre eces. Tapi wilayah anu ieu nu abu-abu gray area tah ieu teh anu subhat ya. Kebanyakan lolobana jelema teu apal cenah gitu. Tah apa? Eta kalimat hadis di awal gitu nya, di awal gitu. Nah, ayeuna urang bahas jadi ieu teh maksudna mah status hukum. Nah, hartosna sadaya kegiatan sareng benda nya, sareng benda atanapi banda statusna kumaha gitu. Nah, naha halal, naha haram gitu. Nah, salaresna mah dasar atanapi naon tina muara eta teh saresna mah sadaya anu aya di alam dunia ieu
langit sareng bumi sareng aya anu di jerona di antawis langit jeung bumi gitu asa isina gitu Mun. eta halal Halal. Mun. disiapkeun ku Allah Pikeun nya pikeun urang pikeun manusia gitu Mun. dugi ka nalika Allah pertama kali ngadamal ieu bumi sareng langit teh dina dinten Ahad Mun. ya kan kapungkurna hiji Mun. tah gitu teras ku hiji kekuasaan Allah peristiwa atau nabi Ibn anu cek para ilmuwan mah disebutna Big Bang ledakan besar pecah gitu nya terus pecah dugi ka duka triliunan planet ya, planet sareng bintang gitu ya tak mungkin dipilihlah ku Allah teh nyaeta bumi gitu. Di antara pecahan-pecahan itu teh bumi gitu. Tah bumi itu dalam keadaan gas oke, tina nebula gitu. Tah terus dinten Seninna mulai eta gitu nya aya proses pengolahan gitu. Senin, Selasa, terus Rebo, Kamis, terus Jumat. Kan mau genep dinten. Nah, genep dinten gitu. Saatos bumi selesai siap dihuni oleh manusia. Maka Allah menyempurnakan langit kan gitunya langit gitu nah iya anu ku urang Yahudi disebut Allah istirahat gitu jadi seolah-olah genep dinten tos selesai nu katujuna sabat Sabtu teh Allah istirahat gitu nyampurnakeun langit gitu artina tos disiapkeun ku Allah gitu keur urang nah kecuali aya dalil anu ngaharamkeun anu teu meunangkeun eta nu halal gitu. Nah eta jadi salaresna mah lamun tina ieu anu ku urang kedah difokuskeun haramna. Haramna gitu. Ari halal mah sadayana halal gitu. Disiapkeun halal. Halal gitu. Tinggal kecuali kecuali haramna gitu. Tah eta. Janten sok sanaos Allah nyiapkeun sana keur urang tapi Allah parantos ngamulyakeun ka Adam sareng turunanna termasuk urang. Walaqad karamna bani Adam artina pengertian haram teh di urang kan janten boleh janten teu meunang kan kitu nya. Salaresna kan teu meunang teh cenah bahasa Arab teh seueur seperti mamnu seperti maksiat eta oge termasuk anu teu kenging kitu nya. Dina bahasan tidak boleh. Haram itu sebenarnya hormat. Masjidil Haram. Apakah masjid anu dilarang kan teu? Anu dihormat gitu. Maksudna Allah teh ngahormat ngamulyakeun Bani Adam ku hiji ujian keur urang gitu, ku hiji perkara. Sapertos sok sanaos tos dihalalkeun tapi aya keur ngahormat urang cek Allah teh ulah atuh nu ieu mah gitu. Ulah di damalan, ulah dituang, ulah dikonsumsi kan gitu. Nah, saros gitu. Pasti ngandung hikmah. Ngandung hiji hal bahasa sinyohna mah blessing in disguise. Hiji berkah anu katutup. Ieu kada dibuka. Nah, saha anu ngabuka nya para ahli. Tah para ahli gitu. Ana haram mengenai haram teh lamun ceuk ulama usul fikih ya, itu aya dua aya haram zatna li zatihi aya haram anu menyertaina li ghairihi gitu prosesna gitu sapertos lamun anu li zat mah jelas gitu dina surat Al-Baqarah 173 gitu ya urang buka A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Fa wadittura ghairu bagin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innama harrama nu diharamkeun ku anjeunna alaikumul alaikum kamaraneh teh maitatah ngan wungkul bangke. Nah, hiji bangke ya. Nah, hartina urang teh dihormat ku Allah gitu. Nah, bangke teu kenging. Kitu nya. Awalna halal. Tapi teu kenging gitu dibatasi. Aya constraint gitu nya. Aya
di bangke. Mun. Anu kadua wadama getih anu ngocor. Mun. Nah, ieu bahasa anu ngocor ki urang bahas oge. Berarti aya getih nu teu ngocor. Nah, walah mal hinzir daging babi. Wama jeung sakur uhilla bihi anu dipeuncitna lain karena Allah. Pamanituro tapi sing saha anu kapaksa goyro bagin wala adin sata lain ngahaja jeung lain rek ngaliwatan wates bangen fala eta mah teu jadi dosa isma alaih pikeun maranehna innallaha sa'nyana saestuna Allahu ghafurur rahim Allah teh maha jembar pangampura maha asih. Nah ieu langkung kana bendanya bendana gitu bendana lizatihina gitu. Jadi kunaon tah kisutan bangke teh haram dihormat. Ulah Allah ngahormat urang ngahormat manusia ulah logika mengkonsumsi bangke. Tah ieu berarti kada aya anu ikro kada aya nu ngariset kada aya nu nalungtik gitu. Nah, sok sanaon kumata lahir katingali gitu. Efek dampak tina urang nuang bangke gitu. bau. Nah, hiji bau. Muka dua racun. Racun. Ada prosesna penguraian Penguraian kan? gitu. Aya terus aya nambah deui bakteri, virus, terus jamur. Jamur gitu. Jadinya. Tah, janten aya anu nguntungkeun Mohon. si bakteri atau napi mikroorganisme teh aya oge nu janten penyakit atau napi patogen keur jelema atau napi keur manusia. Tah bangke ieu luar biasa Karena prosesnya penguraian pasti merugikan kan. janten toksin racun keur diri urang gitu keur diri urang. Nah tapi ieu ge aya iwal lamun dalam keadaan terpaksa darurat nah kan gitu mangga teh teuing kan gitunya. Tapi kedah aya elatna heula. Jadi al hukmu ya dulu mah elat. Hukum itu kan tergantung elat. Alasanana gitu. Tapi dalam keadaan situasi normal mah teu kenging tah bangke gitu nya. Bangke. Nu kadua getih anu ngocor cenah beuheung nalika dipencit. Ya. Wadama getih. Karena aya getih anu kenging dihalalkeun di hutan. Naon tah? Dua itu berdasarkan hadis nyata hate jeung paru sareng paru. Nah kan gitu. Ini urang sok nuang hatenya hate hayam hate sapi kan sareng paruna gitu eta kenging gitu. Tapi anu ngocor mah sapertos anuna tina baheung keur dipencit janten marus teh ya eta haram gitu. Nah diharamkeun berarti kada aya nalungtik oge eta. Kunaon getih anu ngocor teh diharamkeun gitu. Nah diharamkeun gitu. Mangke upami nyarioskeun hate dari tina kedokteran barat memang tidak sehat ya. Mari kan penumpukan. Memang pembuat nu ngadamel getih dina hate sareng dina naon dina tulang sungsum. Tapi eta oge tempat miceuna dina hate. Mohon. Jadi fungsi hate teh ieu nyaring sareng micen toksin racun gitu nya racun gitu karena ginjalkeun kan karena ginjalkeun gitu. Nah uih deui kana sistem anu disebat organ kan. Jadi aya organ pencernaan tah aya organ oge anu sanes sekresi ini sekresi hate kalebetna sekresi gitu. Tah ieu gitu janten kada aya anu lebih eces mungkin ya kunaon tah daging anu ngocor teh diharamkeun gitu. Diharamkeun. Darahnya getih. Darah gitu, getih gitu. Nah, eta getih benten misalna. Sementara di urang kan didamel marus. Nya. Ari anu ieu mah. Damel marus gitu nya. Aya lah nu ngagunakeun marus. Aya nu ngagunakeun marus gitu. Tah ieu berarti kalebet oge model naon aya nu sok ieu naon getih atau cai tina cue tongkol. Lauk kan aya tah di sawaratara ieu mah. Jadi upami lauk teh diolah caina teh di ari lauk mah ieu sadayana naon anu aya di lautan eta halal gitu. Eta umum gitu nya. Am gitu tah.
umum gitu. Jadi halal gitu. Termasuk Getihna berarti. termasuk bangke anu di laut kan gitu. Bangke laut kan halal. Mun. Nah gitu. Nah, terus anu katilu daging babi anu tos ieu urang muncul urang mah tos masyhur gitu nya. Nah, daging babi teh kunaon make diharamkeun gitu. Kan gitu. Abdi kamarin milarian gitunya nah kromosomna sami sareng urang 46 gitu. Nah anu sanesna gitu. Da gipen di Allah teu kenging gitu. Nah urang kedah naleutik. Ternyata fungsi anatomi sareng fungsi paalna eta mirip, identik. Langkung ti simpanse. Jadi hasil panelitikan orang batur, orang katakanlah orang Amerika, janten tina struktur sel nanti mirip pisan, sareng manusia gitu. Jadi itu kan dianggo-anggo percobaan obat segala macam dah. Upami telepat mah jalmi sareng babi sadosis upami nyobian obat. Beten sareng kuda mah kan 12 dosisnya. Nah, abdi kan keras milarian gitu. Naon ieu maksudna gitunya. Di samping intina kan nguji keimanan orangnya. Nah, urang teh patuh teh ka Allah. Tapi eta kunaon babi teh kok mirip gitu. Mirip sareng jelema gitunya. Sareng jelema gitu. Nah, terus ternyata kan pemahaman lagi umum. Jadi ulah sapati-pati kena di daging, cenah dagingna unggul. Nu sejen mah henteu. Justru sadayana teh melengkupi. Jadi sadayana gitu. General artina arek kulitna, arek tulangna, arek naonna tina babi pokona mah haram. Forbidden gitu. Masalah mah babi teh sikat-sikat kecuali sikat gigi. Rata-rata didamel tina bulu babi. Bulu babi. Upami urang teh hati-hati tah. Kata industri sarang kulitna oge sami. Tah kumaha tah Ki Agus eta teh? Janten ieu anu ahli. Margi ayeuna teh duka memang bagian tina engineering kalemahkeun umat Islam. Duka memang murni sains gitu nya. Musain gitu. Nu jelas tina produk babi teh aya produk turunan kirang langkung 185. Tina babi teh gitu. Sepertos permen karet. Nah, gitu kan. Jadi nya aya geledegan daging nama entos henteu ieu, udah jelas gitu nya. Ayeuna udah mau baso pan nya, celeng teh. Tapi anu memang orang dibuat teu apal gitu masyarakat. Nah, berarti kan anu ahlina kita. Apakah LPOM MUI atau napi Badan POM gitu kan ya. Nah, itu tugasna gitu. Margi urang teu apal. Ketika dibuat, nalika dibuat turunanana dari patikna sapertos pengawet, terus oge enzim, terus oge tambahan kana tarigu, kana roti, kana kue, kana permen karet, kana kapsul, nya, kana macam-macam gitunya. Anu urang teu apal gitu ieu teh tina babi termasuk tadi sikat gigi gitu nya, sikat gigi gitu. Sampai sikat gigi mah jarang. Tapi nu ieu teh ning koas. Koasnya. Koas termasuk paragi kecantikan tah ke kosmetikna mungkin halal. Tapi pengujianna dina babi. Terus ieu paragi ngarata-ratana tina bulu babi kumaha tah Ki Agus? Nah iya, jadi kedah aya lembaga anu ngejelaskeun ke masyarakat gitu. Jadi udah-udagan sarang perkembangan zaman gitu. Perkembangan teknologi babi tapi kedah rancing urang teh ahli teh gitu. Maka di dia aya pembagian tugas. Kedah aya ulama bidang pangan sareng gizi, ulama biologi, ulama kedokteran anu masihan terang ke masyarakat. Atau nu memang kieu meureun urang Islam teh kudu diajar benar-benar nepi ka kamampuna secara akademik memang diakui dan memang memahami. Jadi background Islamna kuat, terus background pemahamanna tentang hal-hal eta kuat gitu. Jadi model ahli anon jago gitu kuat keislamanana jadi ahli kosmetik gitu kan, ahli panaluktik industri jeung sajabahna teh sigana. Tak kedah gitu. Karena lamun teu kitu urang katipu.
nya orang mengkonsumsi anu orang teu apa gitu atau apa padahal sebenarnya eta nah orang kedah betul-betul waroi nya kedah hati-hati kedah prudent upami orang mengkonsumsi anu forbidden nu haram ieu otomatis pengaruhan karena diijabahna doa jadi bahasana mah kieu cek musuh Islam lah sok we cenah urang Islam mereka ngaji Quran sugan arek tahfiz tapi sanes ngeleutikeun tahfiznya tapi kuing ku urang sok dipasok cenah eta teh konsumsi katuanganana inumanana ku barang-barang nu haram doa lagi moal teurat nah kayak gitu lah diijabahna ge lami jadi keur menjinakan doa pan anu dipikasih teh doa menjinakan doa umat Islam teh supaya teh dijabah ku Allah teh dipasihane dicambalkeun kitu nya dimintulkeun ku naon ku barang-barang anu tadi anu haram gitu anu haram gitu janten di dieu lah pentingna kailmuan pentingna urang rasionalnya lain doktrin wungkul gitu dina ngagem agama Islam teh di samping urang kedah memang paham tekstual Quran, tekstual hadis. Nah, oge kontekstualna gitu dikaitkan sareng sayan atau napi penemuan-penemuan anu sifatna katompenakan ayeuna gitu ya, katompenakan ayeuna gitu. Nah, kaitanna sareng ieu kisutan. Masadirul ahkam nyaeta sumber hukum. Sumber hukum teh upami numutkeun ilmu usul fikih, nah usul fikih teh nyaeta aya 2. Anu hiji Al-Qur'an, anu kadua sunnah. Nah, tah mungkin aya metode memutuskan hukum atau napi istinbat keur menilai hiji masalah tina Quran sareng sunnah teh ijma qiyas ihsan islah istislah gitu nya masalah mursalah sa'adu zariyah mazhab sahabat sar'u man qoblana tarjih gitu sering eta usul fikih gitu islah kan kait ya gitu kan nah eta metode istinbat nangtukeun hiji status hukum berdasarkan Quran sareng sunnah ku cara ijma qiyas sambereun muqarin comparison perbandingan terus aya islah aya masalah mursalah aya istislah istihsan aya oge sa'adu zari'ah aya tarjih aya sa'u man qoblana aya oge nu disebut mazhab sahabat eta dina usul fikih nu mawi gitu nya dina ulumul Quran anu leuwih luhur kajian Quran teh luar biasa nah menarik tak keur para penggerak atau napi gerakan atau napi harokah dakwah mah memahami anu disebut asbabun nuzul sabab-sabab turunna Al-Qur'an ayat terus ayat Makkiyah Madaniyah sebelum hijrah dan sudah hijrah kan gitu Makkah sareng Madinah terus anu disebut amsalul Quran permisalan Al-Qur'an amsal qasam Al-Qur'an huruf sumpah-sumpah anu di Al-Qur'an terus oge am sareng khos general sareng umum sareng khusus terus mujmal sareng mubayan terus oge anu disebut nasih mansukh aya ayat anu dihapus anu ngahapus nasih mansukh teh diri barat ayat-ayat nu tadina menang jadi teu meunang. Pan aya ayat anu ngajelaskeun cenah urang hiji lalaki kenging menggauli pembantu kan gitu. Hamba saya gitu nya. Nah, dihapus kan kada halal kan. Kada dinikah gitu nya kan gitu tah kitu. Hartina eta dihapus gitu. Nah, dihapus nasih mansukh. Terus oge ayat-ayat anu berhubungan sareng qiraat asabah. Qiraat asabah teh cara macana. Aya 7 kan. Aya Kufah, aya Basrah, aya Makkah, aya Madinah gitu nya. Seperti Waduha jadi Waduhe gitu kan. Nah, kan itu eta bagian-bagian tina. Jadi asana abdi mah sanes
sanes ulama cenah abdi mah teu bisa anu namina ngangkeun agama Islam mah wajib diajar thalabul ilmi gitu. Oh cenah pan abdi mah guru bahasa Sunda. Bahasa Sunda teu bisa cenah. Salila kisotan ngagem agama Islam, ngangkeun Islam minimal dasar-dasar eta kedah kuat gitu. Sok sanaos ngeun aya fardu kifayah safardu. Tapi minimal urang kudu daek diajar gitu salaku cendekiawan, intelektual, ulil albab, ulil absor, nya kan di Quran we afalah taqilun. Kunaon maneh teu mikir, kunaon teu gunakeun akal pikiran gitu. Jadi ditantang gitu. Jadi dikaitkeun sareng bahasa nu kamari tentang tugas nabi teh nyaeta ayat 3. Ayatina kan macakeun ayat-ayat Allah. Nah, nu kadua yuizakkikum ngabersihkeun awak urang. Nu katilu nyaeta kan mereka nyaho taklim tina kitab Al-Qur'an sareng sunnah. Tah maksudna mah dielaborasi nya ku tafsir anu memang sesuai dengan perkembangan zaman. Kan anu teu meunang Al-Qur'an meureun tekstualna. Aya tafsir mah kan tadi. Kedah dinamis digali gitu. Nah, tafsir zaman benten gitu. Ki Agus, tadi kan lebih ngabahas perkawis zat nu haram dumasar barangna. Barang rizatihi gitu. Nu jadi teh can ka. Nah, ligoiri itu lebih ke tindakan. Tindakan atau kegiatan. Tapi seterusnya mah ieu aya tah kitu urang sambung oge nya. Dina anu tapi urang ligoiri. Jadi ligoiri teh di antawisna anu menyertaina gitu. Sapotos urang salat Jumat. Salat Jumat gitu. Itu kan memang diwajibkeun. Nah, diwajibkeun gitu. Tapi nalika orang ngagunakeun anggoan, sendal atau tapi perangkat salat anu kenging maok. Nah, jadi menggugurkan salatna gitu. Eta anu menyertainya gitu. Gampilna mah kilah, kumaha cenah hukumna anu ka Mekah nya adang korupsi gitu eta we contohna gitu. Jadi ligoiri. Jadi sok sanaos tujuan makosid ka Mekahna, jarak ka Mekah teh untuk ini ya, bagian dari ibadah, tapi lamun perangkat-perangkatna peranatana hasil tina nu haram gitu, eta ngagugurkeun eta gitu. Jadi eta yang anu disebut ligoiri gitu nya. Tiasa contoh-contoh nu sanes gitu nya. Tiasa gitu, tapi intinya eta lah tindakan gitu anu menyertaina gitu. Nah, termasuk anu kudah dibejarebeaskeun teh tindakan teh sapertos dina naon? Naitah. Kumaha? Dina surat Al-Maidah. Kumaha? Sebenarnya tinggal bicana ayat kahiji kadua katilu we. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lillahi bihil. Nah, ini sami ka sareng tadinya, tapi nalika wal munkhaniqatu. Nah, jeung nu anu pahena kecekek. Nah gitu. Jadi haram tah nu kacekek. Sareng wal mau kuzatu anu pahena kateunggel. Ieu Quran sanes hadisnya, sanes sunnahnya. Nah, wal mutarad dia jeung nu pahena ragrag di luhur. Wan natihah anu pahena kateunggar. Wa ma akalas sabu yaitu anu dikerekep ku sato galak. Mau misalnya. Ya, katakanlah aya mun di kancil teh rusaknya. Sunatna teh? Pecang dikerekep ku meong. Teu dianggeuskeun teh aya kenging dagingna. Eta teu kenging gitu. Nah, eta kan dikerekep ku sato galak. Terus illa ma zakaitum illa kajaba anu kaburu keneh dipencit ku maneh. Begitu ditewak ku mau masih kena hirup tah. Pencit lepas dipencit ku urang gitu nya. Baca bismillah. Mau teh sidra gitu gitu tah. Eta tiasa gitu. Atau berarti model hayam ka geleng upami ka kelepakan keneh terus dipencit kengeng. Tapi upami ka berupa nah itu tiasa. Nah gitu. Wa ma zubiha ala nusub. Jeung sato anu dipencit tidak nusub pikeun berhala. Jadi sasajan lah. Oh atuh kumaha eta lamun urang aya nu susugu di sisi. Nah, di sisi ieu pikeun berhala nya
Mohon. Nah namanya eta wa antas taksimu bil azlam nyaeta diharamkeun norah nasib ku azlam itu kita lampah nu jiji jadi kapungkur kan aya lamun undi gambling teh ku panah teh dilempar Mohon. azlam gitu jadi tindakan gitu jadi aya tindakan jadi tindakan oge maksudna itu diharamkeun gitu Mohon. nah nyata ngudi nasib atau napi norah di ayat sanes eta yang disebut dengan maisir aya maisir atau napi judi Mohon. nah judi gitu eta ge termasuk kalebat anu diharamkeun gitu ya Mohon. diharamkeun gitu seueur gitu nya kantun urang beureum ngaelaborasi ayat ieu jadi upami disimpulkeun mah lizatihi haram teh sareng ligoiri Pagaweanana. pagaweana gitu anu menyertainya menyertainya gitu Mohon. Nah, tadi kan terus dibahas ngeunaan tadi kan terus jelasnya jelaskan bahwa jelas pisan halal jeung haram. Nah, tadi disebutkan aya irisan. nah irisan Nah, gitu irisannya disebut Subhat. Kumaha teh subhat teh? di dieu dijelaskan ku hadis Mohon. kalau lobaan jelema teu apalkeun cenah gitu Nah, eta maksudnya. berarti meureun leres-leres anu memang waroi gitu Mohon kumaha teh? abdi melihatna teu hanya ku fikih Mohon. tapi ku batin kumaha teh? tapi ku tasawuf Kumaha? janten di dia langkung karena olah rasa gitu Mohon. olah rasa gitu janten salah hati nurani upami urang bade ngadamel hiji pagawean cek akal mah teh halal Mohon. nya tapi itu adu regeng gitu nya sareng kereteg hate gitu ieu teh halal gitu tadinya gitu hartosna perkawis subat anu samar-samar mah keur urang Sunda Mohon. eta tos dijelaskeun di dina kalimah Mohon. urang Sunda mah maksudna urang Sunda anu surti Mohon. anu mukasapah Mohon. anu waroi nyaeta ulah kabobodo tenjo Mohon. kasamaran rasa nah gitu kan Mohon. contoh ayo cenah ngarumpul di hiji majelis cenah ieu aya calon anggota dewan Mohon. atau napi tim sukses anggota dewan tim sukses bupati tim sukses Podcast. nan lurah atau napi kades Mohon. tah dibasihan teh urang teh Nah. cek ukuran akal mah da anjeunna akarna masihan Mohon. cenah kuring mah ka dieu cek calon teh teh tim lagi bade sedekah Mohon. gitu kan Mohon. bade sedekah gitu bade sedekah di pasihan tah anu hadir teh katakanlah 100.000 sewang Mohon. gitu sedekah gitu cek Sedekah. ukuranan akal mah halal Akan lagi sedekah. sedekah gitu tapi cek anu surti kertegna elatna naon da moal sapati-pati anjeunna dongkap lamun dongkapna henteu bade nyalonkeun mah Mohon. Sedekah mah. sedekah katakanlah sedekah urang teu patosna teu patos aya waktos anu ngadesek tapi ku margi ieu mah aya elat Aya tujuan. aya tujuan Aya motif meureun. aya anu di anjing cai. cai gitu nya Aya nu di seroan. urang kedah nolak Mohon. pan bagus ieu mah halal cek teh subhat Mohon. karena ieu tujuanna urang bade meuli sora Mohon. bade nyuap bade riswah nyogok gitu nah kan kabuktos tah kamari dina pilkades oge aya di daerah mananya anu nyabutan tiang penerangan umum listrik da pada eleh dicabutan deui Dan aya nu naon sumur ditutupan deui teh tutup atau napi jalan ditutup Mohon. nah gitu kan atau napi paralon ya cai masyarakat dikakatan dicakar Mohon. gitu cenah pan sedekah Mohon. gitu jadi di dia urang teh kudu surti teu bisa urang mengatakan cek akal mah halal tapi selaras nama itu subhat Atau misalnya aya pengajian atau naon tapi nu diayakeun ku calon. nah eta ge kedah keur anu waroi mah tos mafhum gitu Mohon. gitu janten keur politisi mah gawe teh entong ngan ukur memeh kedah 5 tahun total Mohon. aya 5 tahun mah komo bari jeung urang tadi ikhlas Mohon. kaitkeun sareng hadis nomor hiji innamal a'malu binniyat ya
ikhlas karena Allah gitu. Mohon. Lepas we gitu. Mohon. Baik kapilih di mangga. Teu kapilihnya mangga teh teuing teu saweas gitu. Pokona kuring mah gawe gitu ka masyarakat gitu. Jadi teh aya istilahna teh dalam rangka gitu. Dalam rangkana harus karena Allah, bukan dalam rangka tadi sonten suara gitu. Jadi nu saya mah meureun upami majeng oge dirojong ku masyarakat. Dajong ku masyarakat. Sanes kerteg anjeunna. Ya ayeuna teras anjeunna teh teras-terasan lah damal teh. Cenah dihitung wah mah engke we cenah manjelanan pokona gampang cenah supaya meunang engke we palabah hari H ditembak gitu. Kan anu gitu teh. Dalam rangka efisiensi. Lamun urang ti sepanjang naon sanjana cenah biak sekian rupiah, ai pada hari nama sekian rupiah. Eta anu abdi terang mah eta lebetna subhat. Gitu. Terus lamun kieu kan orang ge aya sada pembangunan atau hal-hal anu istilahna infrastrukturnya. Infrastruktur keagamaan dan segala macam. Tah, sok seueur sumbangan-sumbangan gitu, geuning kumaha tah sumbangan-sumbangan hal itu teh. Nya. Karena di urang mah ya istilah kieu daripada duit setan di dahar jurig, mending duit setan ngurang di jen masjid. Kumaha tah? Eta teh. Cariosana teh. Kumaha tah? Eta kan sapertos pragmatis. Mohon. Jadi lamun urang leres-leres mah gitu. Mohon. Nah, ayeuna kondisi hiji masjid nya. Mohon. Masjid kitu pan sajadah yasjudu masjid. Isimna kan isim tempatnya. Masjid teh tempat sujud kan. Bae tempat ibadah. Jadi upami anu leres-leres waroi gitu pakem kana halal jauhkeun tina larangan haram cenah masih gitu nu penting mah ieu bade seseg mangga tapi daripada misalkan seseg mewah artosna tina nu kitu nya eta pasti teu barokah gitu. Bisa dicirikeun lah tiasa oge jamaahna ngirangan kegiatanna kosong atau jantennya teu barokah gitu. Tapi lamun misalkan anu waroi mah apal gitu. Bahkan lamun anu ulama-ulama anu mukasapah mana ketika aya nyumbang ku kayu teh katingali gitu. Cenah ieu duitna meunang ngagarung. Eta teh katingal gitu. Jadi encan ge akad tos katingal gitu. Tong canak dewe kita kayu canak dewe gitu margi lamun dipasang eta kayu jadi ngarusak anu sanes gitu tah ngarusak anu hiji masjid teh lamun di sebuah kampung teh kada sesuai sareng kemampuan urang dinya gitu dina kaitan sareng kan zakat ya tuh khuzu min agniim jadi zakat itu dicanak ku orang lembur A ke orang lembur A gitu. Jadi upami orang lembur eta mampu ngadamel masjid anu agreng nya mangga tina hasil nu halal. Tapi lamun maksakeun maneh bari jeung punta penta proposalna anu urang tos terang pasti eta teh tina duit anu ieu. Jadi mempeun carang lah, mempeun carang pura-pura halal gitu. Padahal urang tak terang. Atana mah kieu kisutan saya berangkatkan umroh gitu ya kan sekian orang cek orang teh duit pribadi apa duit negara gitu kan lamun duit negara sah teh ieu apanya disetujui teh ku anggota DPRD tapi lamun misalkan duit negara henteu legal orang terang wapan abdi mah cenah diulum diajakan atau anu aya teu bisa kitu gitu tah. Tapi ku sababisan penghargaan guru berprestasi diumrohkeun. Make duit memang program negara aman gitu. Tapi ku sabab guru berprestasi diberangkatkeun tapi duitnya lain memang yang peruntukan umroh. Gagal berarti nya. Cenah pan kesempatan da nilaina langkung teu angkat ka ditu. Langkung saya teu angkat ka ditu. Daripada urang angkat tapi hasilna Pat anu teh kurang teh kabarokahan. Urang pan sering ngadoa tiap bada salat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Kan supaya urang teh agama urang teh dina diri urang salamet. Henteu ka keuna ku gingsir. Wa afiatan fil jasad supaya awak urang teh
tiluhut saobat lambur dugi ka handap sausap dampal teh Kariksa. sehat kariksa gitu. Mohon. Wajatan fil ilmi, ilmu urang teh ilmu nu mana heula, nambihan ta tiap detik tiap menit teh gitu. Nah, Ki Kan Agus, gitu. bilih hilap ya, bilih aya di dulur-dulur atikan merdeka aya Eh. nu sigana mah ya bakal patarosana mah tapi sareng abdi. Kumaha saupama orang misalna ari nu harama patobatana jelas gitu ya. Itu tobat lamun orang misalna migawe hal-hal nu subhat ya. Kan anu paling berat mah itu kan kezaliman tuh ke musyriknya. Mun. Ngadok awal gitu. Artinya panto lawang tobat mah terbuka. Mun. Terbuka gitu. Jadi ngan kada apa? Tobat teh aya tobat lahiriah Mun. ku maos istighfar. Mun. Ya. Istighfar kan rupa-rupa, bade ku rajana istighfar mangga, Mun. bade ku istighfar anu kalimat anu biasa mangga. Mun. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan gitu. Teras tobat batin, Mun. tobat hakikat anu langkung jero mah Mun. hiji ku wudu, Mun. nya gitu nya. Wudu pengertian wudu na ge ku naon ngabersihkeun awak teh ku wudu batin nyaeta ngabersihkeun kolbu. Mun. Nah gitu. Tadi kan dina kalimat tungtung Mun. aya kalimat anu kieu Mas. janten ingetkeun ya Nun. ala wa inna fil jasadi mudghah. Jadi ingetkeun lamun alus eta cenah sakeureut daging. Nun. Arus sadayana Nun. awak kabeh Nun. lamun eta fasad, rusak, jelek, goreng, Nun. eta keufeu daging teh rusak dayana. Ieu teh lain hartina saujratna Rusak. atawa denotatifna sakeureut daging. Nun. Ieu teh mangrupi Kiasnya mun. kepiawean berkomunikasi zaman harita. Nun. Jadi sakeureut daging teh lain hartina geledegan sakeureut daging, hepar, kabid gitu nya. Liver gitu, liver. Nun. Ah. Tapi maksudna mah atau jantung sebenarnya kalau itu jantung. Nun. Maksudna mah ieu teh abstrak ilahiyah. Nun. Dan pasutan cenah abdi nyeri hate bagus. Urang buka lah cenah hatena ku urang. Kalau jantungna bener cenah aya anu kakeureut pan teu. Hatena lebih perasaan. Iya. Nah gitu. Hatena ieu pemahaman teh lain pemahaman saujratna sakeureut daging gitu. Hartina mah ieu teh anu disebut qalbu abstrak ilahiyah gitu. Nah kan gitu. Ya ruksak eta, ruksak paripolana Janten ucapan. kembali kana tobat teh nya ku lahir nya ku batin. Mun. Tobat ku lahir nya maca istighfar nyuhun dihapunten. Mun. Nya batina ku ngabersihkeun hate kolbu Mun. sareng nyuhunkeun ka Allah moal balikan deui. Siap. Kan gitu. Mun. Jadi pemahaman oge sapertos moalan ulah maca Quran lamun urang teu bersih. Tah anu disebut bersih teh kada ditambihan dengan ukur-ukur wungkul maca Quran teh gitu kan. Jadi sanajan urang bulak-balik sugan hatam Quran, uduna syariatna bulak-balik bersih gitu. Tapi lamun kolbuna kotor nya moal nepi, moal menghujam, moal janten jauh eta ayat Al-Qur'an ka diri urang gitu. Jadi tetep tobat oge lahir sareng batin. Wudu oge sami lahir sareng batin gitu. Ya, Ki Agus urang tos langkung ti 40 menit terus perkawis non halal haram sareng subhat atau cekap upami tos cekap mangga di cindakeun mata holangan lah. Mata holang nama kagambar ku diagram pen. Mohon. Tina matematika antara aljabar Mohon. yen anu halal mah jelas, Mohon. anu haram oge jelas. Mohon. Tah aya anu beririsan antawis halal sareng haram anu ceuk bahasa sinyoh mah disebutna gray area Mohon. atanapi anu beririsan Mohon garis eta anu samar-samar eta anu subhat. Kalau lobaanana jalmi Mohon. teu apaleun. Kumaha kitu
kedah anu surti, kedah anu laras-laras waroi. Nah, orang Sunda atos dipasihan nasihat mengenai ieu. Kade urang ulah kabobodo tenjok kasamaran rasa. Nah, rupina eta anu hak datang ti Allah Subhanahu wa taala. Anu lepat ti diri abdi pribados nyuhunkeun dihapunten anu kasuhun hampura anu kateda bobot sapanon carang sapakan tusuk langkung ke panghalang timbang taraju aya di pamiarsa YouTube atarapi YouTube sadayana. Billahi bismil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya eta meureun perelean tadi perkawis hadis arba'in nomor genep nu ngabahas perkawis halal haram sareng subhat. Nu diaping atau nu di dugikeun ku Ki Guru Ki Agus Pranamulya. Atur nuhun nu kabeh hatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes.